Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun wulan suci Indriani dina program Warta Kauntuan. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Kauntuan TV baris didugikeun tina 7 menit kapai. Pamirsa, sakumaha urang terang, sababaraha dinten kapengker cuaca di Indonesia leuwih panas ti biasana. Eta ngakibatkeun jalan jadi leuwih panas ti samemehna. Kaasup di Kecamatan Lemah Abang. Pikeun kitu, hayu urang tingali kumaha kaayaan di Lemah Abang ayeuna. Tos aya Fitri Nur Tabila anu baris ngalaporkeun kaayaan ayeuna di Jalan Lemah Abang. Satu sareng pemirsa, kami di sini Abang bade ngalaporkeun keadaan cuaca ayeuna. Hayu urang hareupeun kawargi-wargi perkawis cuaca nu direkatkeun ayeuna. Sebenarnya abdi tentang cuaca nama abdi Tiara abdi bade naros kumaha cuaca panas dengan hareup kahirupan urang. Ieu pakira pangagumna karena bisa ngabayuakeun kalonggo anu panjang sarta sumur warga jadi garing nepi ka hese neangan mata air. Kumaha perasaan anda? Ayeuna neangan perubahan cuaca. Hawa beuki panas, hawa oge panas pisan jeung panas ngajadikeun anjeun dehidrasi sarta hese neangan sumber cai. Naon anu aya di baru Sakumaha urang terang, sababaraha urang di dieu ngalaporkeun pada kelebihan. Suhu nu aya di Lemah Abang nyaeta 30 derajat, tapi urang ngarasakeunna juga 37 derajat. Terima kasih pemirsa. Saya kembalikan lagi kepada Ulan. BMKG ngungkapkeun aya sababaraha penyebab Indonesia leuwih panas ti biasana. Dilaporkeun ku BMKG, hawa panas di Indonesia mangrupa fenomena alatan gerak semu panon poe anu siklusna normal serta lumangsung unggal taun. BMKG nyebutkeun aya 5 sabab hawa panas di Indonesia. Hiji, aya dinamika atmosfer anu teu biasa di sakuliah wewengkon Asia kaasup Indonesia. 2. Aya gerakan katempo panon poe anu lumangsungna unggal taun anu nambahan spek panas di subbenua Asia Kidul, wewengkon Indochina jeung Asia Wetan dina 2023. 3. Tren pemanasan global sareng perubahan iklim menyebabkeun gelombang panas langkung sering lumangsung. 4. Dominasi musim Australia di mana Indonesia asup kana usum halodo. 5. Intensitas maksimum radiasi panon poe dina kondisi cuaca jelas tur kurangna panutup awan. Tip pikeun yang hareupan cuaca panas teu biasa. Hiji, nyegah dehidrasi ku nginum loba cai. 2. Hindarkeun inuman anu ngandung kafein, inuman energi, alkohol, sareng inuman anu manis. 3. Hindarkeun kontak sareng sinar panon poe langsung nganggo topi atanapi payung. 4. Make papakaian anu hampang tur leupas. 5. Hindarkeun make baju poek sangkan teu nyerep panas. 6. Sabisa penyumputan antara jam 11 nepi ka jam 3 sore. 7. Anggo tabir surya salanteuna 30 SPF dina kulit anu henteu katutupan ku baju saat ajan kaluar ruangan. 8. Nyadiakeun botol semprot teh tiis dina kendaraan. BMKG netelakeun yen panyabab utama hawa panas di Indonesia nyaeta dinamika atmosfer anu teu biasa. Salian ti eta, gelombang panas ayeuna lumangsung di wewengkon Asia. Numutkeun BMKG, suhu panas April di wewengkon Asia Kidul dipangaruhan sacara klimatologis ku gerak semu panon poe. Lonjakan panas aweun dina 2023. Sajumlah wewengkon di Indonesia bakal ngalaman tingkat indeks UV anu luhur.
malah kacidaluhurna jeung bahaya pisan saplak Senen tanggal 24 bulan 4. BMKG nyatet indeks UV mimiti naek tabu 8. Jam 11 sampai jam 12 WIB, BMKG ngaramalkeun tingkat indeks UV di wewengkon Indonesia bakal kacidaluhurna nepi ka ekstrim. Saterusna kira-kira jam 2 sampai jam 5 WIB, indeks UV mimiti turun sarta dina tingkat normal jam 4 WIB. BMKG oge ngajurung masyarakat Indonesia pikeun ngagunakan tabir surya. Jang ngurangan waktu kekeunaan panon poe dina tabuh 10 ka tabuh 4. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayeun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.